Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Mang Dina Mara. Kumaha wargi sadayana daremang dengeti pamugi bae saralihatnya wargi sehat jasmanina atuh sehat rohanina digambilkeun rezekina. Oke ditebikeun balaina aya dina lindungan atanapi panang tuyu panang dayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara musim kuring siang kalian ongin. Wargi sadayana anu nuju ngantos dongeng Sunda dina judul ngadu teluh wargi sadayananya. Ngadu teluh. Dinten ieu nyata bagian anu ka-8. Dina bagian anu ka-8 urang nyarioskeun harita anu gelo teh simarhim ya wargi. Nuju ngamuk harita teh. Kumaha jeung naik carita mangalujeun ngadaungkeun eta ngatang landung pang beberahman. Hei urang kurubu kadarius ya. Ye badog aing seget ieu. Ye badog puasa geus aya 5 tahun. Puasa tengah meuget ih jelema euy. Tengah meuget ih jelema euy. Ayap kadarius ya. Bisa yang dijajabkeun di akhirat sia ka akhirat ku aing. Kan ieu sia kabeh. Kitu cenah ceuk anu gelo teh bari terus harita ngacungkeun badogna. Matana oge buringas, sungutna harita terus ngacacang, leumpangna oge dadaligdegan. Atuh bugu urang lembur kurubuk sieun anu keur ulin di buruan oge buru-buru ka jero imah jepret panto dikunci budak ulin harita disusulan ku indungna da bisi dipencit ku anu gelo. Pareng datang ka parapatan loba jelema keur ngariung jadi karak rengse tas ngomean gotea jebul nu gelo teh buar kabeh lalumpatan patarik-tarik dah sieun dikade ku anu gelo teh. Nu gelo, arampi, ya kuncian, imah kuncian, kadi ulah hilang. Kitu cenah ceuk hiji sorak ngabijaan ka baturna, atuh burug harita teh anu meundeukeun panto jeung jandela. Utamana mah anu sisi jalan da sieun ku anu gelo teh. Kajaturkeun parid harita teh keur ngadaweung dina bangku, karek rengse tas sasapu di buruan. Serta di warung teh laresik dikabetaheun bersih bareres dikayaanana bi aya naon ting jorowok jelema teh geuning kitu cenah ceuk parid. Hah aya nu ting jorowok palang siang si marhim tah ka dieu tah tutupkeun ting keban parid buru-buru bisi ka dieu manten tah ceuk bisari ruaseunaker sabab geus ngadenge beja yen aya nu gelo anyar. Nama ke kudu ditutupkeun kemai antep bilah karunya kanu rek jajan ceuk parid manehna mah tenang bae. Ulah sok baha ka kolot pamali sok tutupkeun anggur mah sok kitu cenah eledeet nya akhirna mah parid teh nurut ting keban ditutupkeun jadi kadaharana di luar dipindahkeun ka jero buni harita ditingkapkeun kabeh panto dikunci karena gereng sebebeundeut gero anu ngagorowok bedas naker. Hei urang kurubuk kadarius ya. Bisi hayang dipencit ye, aing arek curak-curak. Pakaulan menang lotre gede. Rek mencit jelema. Hei saha anu rek mantuan nyokot duit. duit euy. Di lembur mani jempling atuh sora nu gelo teh kadenge kanu jauh. Ari paring darita panasaraneun hayang nenjo beungeutna na kumaha anu gelo teh kaparengan nu gelo teh ngaliwat ka haripeun warung limpang anger cara tadi dadaligdegan bari ngamang-ngamang badog parid noong tina liang kunci ana bari gebeg asa wawuh jejantung parid ratug hatena pating sareblak besrat betras inget manehna basa ngintip anu keur menta nomer di astana. Bi saha nu gelo eta teh? Urang mana bi? Ceuk parid ka Bisari. Lain nu jauh ujang urang dieu kene eta mah. Ngaranna teh si Marhim. Jelema pangadulan teradaek usaha, teradaek ikhtiar. Tapi kana ngaduna nyandu eta teh. Meulian kupon lotre wae. Ka laut wae meureun. Terusna kumaha bi? Lah
Kenal nanya kenu kitu malaya gunana geuna da batur. Pantes si Marhim magelo oge da kaleuwih nanaon teh tara make aturan. Dicare ke pamajikanna teh pan sok kalah ngambek. Kalah ngancam marek maehan. Nu matak pantes ayeuna kitu oge. Kitu cenah ceuk Bi sari harita jika anu embung nyaritakeun kaayaan si Marhim. Kekeken aku kumaha mimitina Bi asa aneh teuing geuning. Ceuk Parlid harita kalakah beuki panasaran. Ogowe biarek dicaritakeun. Tapi ulah diturutan nu kitu mah nya. Goreng patut tah lain picontoheun. Ah nyamang malah tuh Bi. Piraku rek nurutan nu burung nanyakeun sate pugu ngarah kaharti. Ngarah aya contoh supaya urang ulah kitu. Da kitu maksud kuring mah Bi. Kieu eta teh Parid. Si Marhim teh kana ngaduna geus nyandu. Geus teu beunang dialingan. Otong borok ku batur jeung ku pamajikan, ku kolotna ge geus teu teurak. Tabanda beak, barudak rusak teu kaurus. Pamajikan nepi ka begangna balas mikiran manehna nu teu aya euih-euihna. Atuh hutang raweuy ka unggal jelema. Duitna beak dipake ngadu, nya pada nagih, pada ngabereg akhirna mah bingung meureun manehna teh. Terus ngider ka unggal karamat. Kaunggal naon kuburan deui tah anu sangat-sangat didatangan nu hieum-hieum didegdeg naon teh negara buta negara jin kitu tah dijugjugan. Jadi maksud nama taya lian yang nomor anu jetu cenah hayang menang nu jutaan keur mayar hutang cenah nya dina hiji mangsa hasil cenah tas ngendong di makam Mbah Buyut Burulayu. Eta mah jetu pisan nomorna teh. Bibi ge heran puguh. Da merekna teh jelas nah, merekna teh 47 jeung nitah balik. Atuh datang ka dieu teh mah dikapahibut neangan duit keur masang. Malang mati bibi duitna ge. Dan nawarkeun anak doma hiji sarta dibayar tah 20.000 ku bibi teh. Nah eta mah dibelikeun kabeh atuh. Ngan samemeh meuli kungsi susumbar ka bibi. Magarkeun teh mun meunang pakaian urut tatapat tirakat urut gular goler di jarian jeung di makam rek diluruk kabeh sapangadeg. Kitu tah cacarekanana teh. Nah ari isuk teh ujug-ujug guyur salalembur ear sajagat. Magarkeun teh si Marhim gelo cenah. Urang lembur nepikeun kabur berlalumpatan. Taya nu wani deukeut. Da si Marhim ngamuk. Tengah barerang kanu deukeut. Alah hampura bibi teh batuk ke Parid ieu teh. Pamajikan anak ge ngungsi ka kolotna. Da sieuneun meureun. Nya nepi ka ayeuna gelo tah. Jadi ngariweuhkeun ka sararea. Ngaganggu karena katang teman masyarakat. Mata ge ulah sok kaleuwih. Sagarupa teh kudu siger tengah. Supaya ulah kateuingan teuing. Dan nu alus oge make teuing mah sok jadi goreng. Komo nu goreng beki goreng we, kitu tah Parid. Barang ngadenge caritaan bisa kitu. Parid maninga jenghok, ras inget kana lalampahanana. Basa ngaheurian anu hees di makam teh serta diharewosan supaya tereh balik. Kunaon kala ngahulang Parid? Teu kaharti Bi, na make bisa gelo eta teh. Naon sababna cenah? Ceuk Parid bisa naker ngajawabna teh. Oh kieu eta teh. Ceuk katerangan ti pamajikanana basa tas meuli nomor teh teu hees. Kuponna teh disakuan dina baju urut tapak teh. Ari isuk ngadenge beja ti tetanggana ieu nomor nu dibeuli ku manehna teh bijil. Da eta we manika ngajelegur bijilna teh cenah. Nya tina awahing ku atoh meureun ras inget kana cacarekan teh. Ujug-ujug porosot we tanggalaan baju jeung calana singlet jeung kolor oge dilaan. Dibanyur ku minyak tanah. Terus diduruk, ujang. Mani geunyeuleuh harita teh. Beja teh babari pisan nerekabna.
magarkeun teh si Marhim meunang nembang nomor maksud teh hadiahna leuwih ti 10 jutaan cenah. Tapi nya kitu kal kagelo jadina teh. Sabab barang arek dicokot duitna kupona eueuh. Jadi lebu da ngahiji teh jeung baju milu kaduruk. Tah kitu lalakonna mah Parid. Masya Allah. Karunya teuing atuh binya. Parid dari tangaring jagrewas. Sabab manehna milu tanggung jawab. Da manehna apa nu ngahreuyan ka si Marhim teh. Ngancan yakin bisi lain eta jelemana. Heeh kitu. Mata ge cek bibi tadi ulah sok kamalinaan teuing nya, ulah kabina-bina. Tapi kudu diukur ku kamampuan. Tapi entengeun anu kitu teh jang eta. Bi ari Kang Marhim teh urang mana eta teh dosanyana bi. Parid beuki penasaran. Ari asli nama urang Cihaliwung. Ngan pamajikanana urang dieu malah geus boga anak hiji. Ngan nya kitu jigana teh eueuh pisan katengtreman rumah tanggana teh. Kitu ceuk Bisari deui. Parid ngahuleung manehna teu ngomong deui. Bereka cipta basa manehna ngintip kuncen anu keur ngijabkeun. Kungsi nyebut-nyebut ngaran lembur Cihaliwung. Ngan hanjakal teh nyebutkeun ngaran Marhim. Ngan geus moal saradi pasti anu ngendong di makam Mbah Buyut Burulu teh Mbah Buyut Burulayu teh Marhim anu ayeuna gelo teh. Geus jang lah. Teu kudu nang teh mikir anu gelo. Aduh, ieu batuk deui. Cicingnya di imah ayeuna mah. Ulah ka mana-mana sieun ku si Marhim bisi mencit pokona mah. Kitu cenah ceuk Bisari. Pelangin pisan ka Parid teh. Tapi bi kuring mah karunya ka Kang Marhim ya teh. Bisi teh cager deui karunya ka pamajikanana, ka anakna jeung ka sakabeh urang lembur kurbuk. Sahanteuna ari aya nu gelo mah moal aman eta teh bi. Nya pugu tapi sahan bisa nulungan atuh. Pugu teh nu mampu. Kame ge mengled nyamun ujang bisa nulungan mah cageurkeun atuh ka ditu. Kitu cenah ceuk Bisari satengah banyol meureunan. Ih bibi mah ari kuring bisa naon atuh bi. Heuh deuh nya kolot ge teh bisaeun komo budak atuh. Parid jeung Bisari hari tengah haruleng di jero warung. Jadi tingkeban nutup panto dikunci. Parid mikir lamun warung teu ditutup kumaha dagangan meureun moal payu. Leheung bangsa gula beureum areng kalapa jeung barang atahan sejenna moal haseum kedua poe. Tapi kumaha lamun uras gorengan jeung kadaharan asak anu sejenna. Lamun teu payu teh poe eta wah tangtuna haseum. Jadi lamun haseum teh moal payu ka duit. Jadi moal ngeunah di dahar geus tangtu rugi teh ngaranna. Mimitina mah Parid teh teu ngomong ukur di pikiran. Lila-lila ari teu kasawang ku manehna modal Bisari bakal nuntutan beak. Da dagang teh atuh moal balik jenis-jenis acan. Leheung lamun ukur sapoe atawa 2 poe kumaha lamun aya bulana. Itu kasawang pirugieunana atuh mani ngarahu Parid teh. Lila-lila ret ka Bisari anu keur ngabulaeh nyeupah. Wargi channel et Mandina Marah dina YouTube anu dijung kadaungkeun danget ieu nya wargi ala lagi reng hapunten ieu Mandina Marah kirang sehat itu. Jumat nu bari lah nya terasa nya wargi urang lajengkeun ieu dongeng nya eta carios ngadu tuluh karangan Kiliksa bagian nuka salapan ulailah warginya subscribe na yeuh. Diantos pisan atur nuhun margi. Bi kumaha dagangan pan moal jadi duit meureun. Urang buka warung mahnya da moal naon ieu sugan. Nu gelona ge geus jauh moal ka dieu deui. Ceuk Parid arek muka di warung. Ih ulah keun wae rugi dahareun mah da bisa kene di teangan. Nu penting mah nyalametkeun diri bisi diala nyawa. Hese pigantieunana. Kumaha mun saliyana kieu bi.
Rek usaha naon bibi? Aku mah beh nawe jang lah. Cek Bisari bangun anu pasrah. Isalah bi, cek uwa ge jelema mah kudu ikhtiar cenah. Kudu matakeun akal tarekah, ulah tumamprak tingkana tumiba, moal aya kamajuan. Nya kudu kumaha atuh. Pan geus boga si Marhim teh jadi anu jadi sababna. Saha nu bisa newak? Huleng deui harita Parid teh ngahuleng bakat ku bingung. Tungtung namah teu ngomong deui. Bisari jempe deui teu mikirkeun anu gelo kalah ngabulai nyeupah bangun anu taya karingrang. Kocapkeun isukna lembur kurubuk teh geus guyur di bae lantaran si Marhim ngamuk. Aya budak nu dicekek hampir pae ngan kaburu kene ditulungan. Si Marhim pada ngepung dek dicangkalak tapi kacida hesena da aneh jadi gede tanaga. Jadi rancing geus jeung kuatan dibaredog ku batu sagede kalapa teu kireum-kireum. Si Marhim kalaka ngacacang sagala dicaritakeun. Bari teu tinggalin ti bedog. Nenjo jelema diudag dibuburak tepikeun kalulumpatan jauh. Nya akhirna anjog ka hareupeun warung Bisari. Reg eureun sabab nenjo jelema keur jajan di warung, mimitina mah molotot bari nunak sangkeng. Dila-ila cakakak seuri bari lelengakan. Aya warung euy, aya warung. Dibeli jeung nu bogana sia ku aing. Beusitna nyaho yeuh. Aing jutawan anyar ieu nya. Aing nu boga duit. Kitu pokna terus nyimpang ka warung anu keur jajan teh harita barengong. Bi, kunaon eta jelema teh bi? Ceuk hiji lalaki nu keur jajan harita. Lain urang dinya da keur ngalalana. Ari Bisari harita kalang adeg-deg ditanya teh. Sieun ku si Marhim nu nyamperkeun ka warung. Sedengkeun Parid keur di tukang keur ngumbahan piring kotor. Manehna mah ayem naker malah mah ngahariring kakawihan harita. Hei jelema gelo, aing minta kopi susu sia. Susu, aing minta dahar. Sadiakeun sang bodas nu bulan. Deungeuna dagingna daging atah. Awas ya, tamu teu disadiakeun sia diduruk warungna sia ku aing. Cuk si Marhim gek diuk dina bangku panjang. Badugna dicecekal keneh. Mangga Him. Cek Bisari harita gugup buru-buru nyagikeun si kopi, tapi teu make susu da eueuh. Tara ngajual Bisari mah. Song dibikeun ka si Marhim. Geus kitu ngawadahan sangu kana piring, sor deui ka hareupeun si Marhim. Na anak gantawang teh nyarekan laklak dasar, da kahayangna teu kacumponan. Tukang warung gelo sia balegug. Torek sia teh. Na minta kopi susu kala kamere cai areng. Aing mah teu beuki deuleu nu kitu mah. Bari ka parita gelas si kopi nu panas teh dicekal. Buruwur dibalangkeun ka pawon, ninggang rak gulumrang piring peupeus mancaura aur-auran. Sangu ditanggeui belewur dibalangkeun, ninggang seeng gumrang prek piring peupeus sanguna aur-auran. Bisari ngoceak sieun lumpat tina lawang dapur. Marhim ngamuk ditahan ku lalaki nu keur jajan teh. Tapi teu kuateun kala ditonjok beungeutna nepikeun ka ngajengkang. Meh we ditarok tarangna ngan kabur nyingkah bari ngadeg-deg. Parid lumpat si Marhim tuh. Si Marhim ngamuk buru-buru lumpat. Cek Bisari ngabejaan ka Parid supaya nyingkah bisi cilaka. Tapi Parid kala colohok culweh panggawean ditinggalkeun. Jung nangtung geus ka warung ari bles si Marhim keur ngaut-ngaut dagangan. Dagangan uras dibalang-balangkeun, kurupuk diirik, nu sejenna diaur-aur. Nyapugu Parid nafsu ngingetkeun kana modalna nu lain saeutik. Kurang asem setan teh kabina-bina teuing. Marhim, kunaon sia ha? Ang dipodaran sia ku aing, sok ngaju. Dicacag sia ku aing. Aing teu sieun deuleu. Cek Parid bari maju. Gap harita manehna kana halu terus ngadeuketan ka si Marhim anu kena budak barik dagangan. Bareng ngadenge omongan Parid, si Marhim kaget. Ret ngareret panonna buncelik beureum.
cakakak serimani lenggakan gap kana bedog. Anak-anakan kula ngajar sia kunaon sia. Hah? Lembut-lembut ku wani nyarekan ka aing sia. Geus bosan hirup sia. Aing dikulub sia ku aing. Si Mahrim teh sieun ku Parid. Jadi malah mah terus maju ngadeukeutan. Parid maju di atuh beki deukeut antarana. Teu anta parah diseak si Mahrim nyabetkeun bedog kana beungeut Parid, tapi Parid teu gugup. Bedog ditakis ku halus satakar tanaga, hiung belentrang celeng bedog si Marhim ngaceleng gumurang dinggang baskom. Si Marhim hari tengah gebeg, tapi terus nama ngagak-gak seri, gajrang luncat rek nyekek Parid. Tapi ku Parid tadi antep dipapag ku halu, hiu keburu kena kana tarangna. 7 obat, 7, aduh. Cek si Marhim bari mundur nya kelantaran teu nyebut aduh tapi kalakah nyebut 7. Atuh ngadenge kitu mah kaget dewe Parid teh. Nah ya jelema ngomongna kitu ras inget kanu nyabasa ngintip anu menta nomor teh. Breh kacipta harita teh keur ngukus keur ijab kabul mani husu ku Parid di Momodo dibere nomor sarta dititah balik. Aduh ieu teh nyaan nu hees di makam teh ieu karunya teuing meureun manehna cilaka gara-gara aing ieu kitu ceuk Parid harita bari ngahuleung mikiran nasib nu tumiba ka Marhim. Sabut ngahuleung kitu teu kanyahoan si Marhim ngorejat deui sarta terus narajang ku peureup. Teu kanyahoan seak keburu kena kana tarang Parid. Aduh, tobat. Ampun Marhim, ampun. Aduh. Parid ngajengkang buru rubuh bari aduh-aduhan. Sabab tonjokan si Marhim ka sinda tarikna. Tapi si Marhim henteu ngadenge kala beuki nafsu, gaburu Parid jadi rontok terus dicekek. Atuh Parid harita teh mani buncelik dengan pakupis jadi hayang ngalepaskeun diri tina cangkreman si Marhim teh. Dina kajian kacidaweritna juljol urang lembur kurubuk daratang ka warung sabab bisari jejeritan menta tulung karunyaeun ka Parid nu keur tarung jeung si Marhim. Blus opatan ka warung red ka Parid anu keur dicekek ku Marhim. Terlalu loba omong dijebet si Marhim ditampilingan nepikeun ka ngajungkelna. Parid lesot ngan geus kacida nyerina. Napasna kerep ambekan eungap. Ayo keluar jang, keluar. Cek hiji lalaki nu geus kolot. Regeyeung Parid dipangku dibawa keluar. Parid salamet nyawana katulungan. Ngan tarang buncunur beuheung oge geuneuk tapak suku si Marhim. Untung kaburu keneh lamun teu ditulungan mah buah geus paragat nyawana kari jenatna. Parid geus salamet dijauhkeun ti warung ngan si Marhim terus ngamuk. Naon bae nu aya di jero warung dipake pakarang. Sabadang ngajungkel ditampiling teh teriuk-riuk. Kopkana rancatan awi terus dibubat babit dipakena rajang musuh, tapi salah saurang tinu ngepung nyokot halu urut Parid. Belentrang beletok rancatan potong dibabu ku halu. Si Marhim kala beuki galak kopkana seeng bulewar dibaledogkeun kanu nangtung deket lawang. Lep ngeloklos seeng dilepas ka lawang. Gulumurang seeng ngagorolong kaburuan tepikeun ka penyon kana batu. Marhim ngajedog sia. Awas lamun teu cing dicekek sia ku aing. Meugeuh cicing sia cicing. Ceuk nu pangkolotna bari molotot. Tapi si Marhim teu bisa ngagunakeun akal jeung pikiran. Sakabeh tindakanana harita di luar kamampuhanana. Atuh hari dicarekan sakumaha kasarna oge teu didenge. Kalaka matak ngahudangkeun amarahna. Atuh gajeng harita luncat arek nyekek kanu saurang ngan untung kaburu luncat tungtungna ger tarung hiji lawan 3. Teu lila jebul di saurang mantuan ngepung si Marhim. Tapi taya hasilna pok nu saurang ngomong bedas, montong diladenan di jero warung atuh. Pancing si Nabijil. Nu sejen ngagugu api-api eleh terus keluar ti warung. Ngan panon terus mureleng ka si Marhim. Gawawak si Marhim mari tengah gerok tarik. Bari leungeunna harita acung-acungan. Hei setan gelo. Kunaon sia teh kalabur ha? Ayang modar makan dieu sia sing deukeut sia.
Ku aing oge moal burung dijajabkeun sia ka akhirat. Anu ngepung teu sarua gelona terus digupayan si marhim teh. Kawas ngaheurian budak. Malah waktosna wargi channel YouTube dina channel Etma Binamara. Rupina carita Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Cilik Sabagian Kasalapan wargi dicekapeun dikeun ka dieu bae pamugi katampi kalian kabingahannya wargi. Insyaallah wargi sadayana nya terasna ieu carios masih Ngadu Teluh bagian nu ka-10. Insyaallah wargi enjing dina waktos anu sami urang lajengkeun deui. Sim geuring mah dina marang ngaturkeun nuhun partosanana wargi sadayana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.